Sumber ilmu dapat diraih di mana saja. Anak bangsa terlahir dari bangsa yang cerdas, yang mampu mendidik putra-putrinya. Namun, terkadang kelayakan terhadap sumber sarana tempat kami belajar yang jauh dari kelayakan dan kenyamanan. Seperti tempat kamilah yang terbengkalai dan terlupakan. Nyari pami abdi mah gitu ya, di pasihan mandat kanggo ngawuruk barangkali budak ieu budak alit janten dirinya teh aya gitu anu gaduhna masjid gitu, nanging teu aya anu ngawuruk kanggo putra mah ya sakusim abdi we diwuruk teh da teu aya deui gitu ai abdi teu aya mah. Peminya galangan dana mah gitu can aya gitu nya eta ge aya ari warga mah hiji-hijieun gitu ieu cenah sok aya nyisikeun artos ka masjid teh. Nanging sok aya we geuning aya nu nguluh mah aya we eta teh. Nah itu iraha atuh cenah dileresan itu naha cenah Pak Ustad make bejeng bolong. Itu naha Kang cenah make jeung ieu apan urang teh kahujanan cenah kapanasan jebak ieu. Meski begitu, kami tetap semangat belajar untuk meraih masa depan kami. Abi ge salut gitu kamaranna teh. Hiji modal nama maneh teh boga niat, boga motivasi diri. Hayang ngaji, hayang papanggih jeung babaturan, campur baur jeung babaturan. Eta nu bikin manehna semangat. Walaupun eta reot, walaupun bilikna barolong, tapi ku semangatna belajar mah leungit. Ari kahoyong mah gitunya abdi gitu salaku nya anu ngajar di surau gitu di surau ieu kahoyong mah ieu surau teh layak di mana ieu surau teh janten tempat anu layak kanggo putra putri didinya ngaos da teu muluk-muluk upami disaean mah eta surau teh gitunya nyaman atuh meureun barudak betah eta di surau eta teh betah ngaosna betah milari ilmuna teu palire ngahasilkeun ilmu nu mangpaat maslahat dunia akhirat teu muluk-muluk ka pamarentah ka sadayana upami aya gitu anu hoyong hiji ti abdi mah ngabangun ieu mushola ieu surau supaya ieu surau teh layak dihuni oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu supaya anak-anak bangsa teh janten jalmi anu orang soleh kapayuna penerus bangsa katut agama. Meskipun surau kami seadanya, kami tetap giat dan senang belajar mengaji bersama untuk meniti hidup ini. Surau bagi kami adalah tumpuan harapan untuk mendidik kami ke jalan yang lebih baik. Kami yakin suatu saat kami akan menjadi pemuda penerus bangsa yang cerdas. Paminami teh saha Jang? Anggi Rahayu. Tos sabaraha lami ngaos di dieu? 3 tahun. Oh, tos lami itu nya. Hareupanna kanggo masih dieu kanggo payunan naon? Gedean. Nuhun. Pami cita-cita ujang hoyong jadi naon tah? Jadi polisi. Nah, ujang mangke ngaji sedengkeun cita-cita ujang teh hoyong jadi polisi. Dan ngaji mah kewajiban. Oh, mau nya. Tolong bantu surau kami untuk masa depan kami. Terima kasih, guruku.